Jadi lain yang kebayaran, lain. Dia sudah bubuk pokoknya. Ternyata orang tersebut pejabat kurang yang disebut gede kuno disebut tuh hari kuno miskin. Mata jelma benar kudunya anu tu miskin mah gede jasana. Ayo mau kemarin nyokot pacu si miskin. Ayo mau panggolan tahlilan si miskin. Ayo mau panggolan pas nyokot pasaran si miskin. Mata kena riungan ieu lamun aya jelema beunghar mau aku jeung miskin kali-kali miskin dendam saeutik maot si eta pikeun pacuna mangga jeung kuburan sorangan. Manusia mah butuh ku batur mata kula coba-coba goreng jeung batur. Well ibu make tiung menang batur, baju ge menang batur, nyeun imah ge ku batur, boga sawah melak parena ku batur kabehnya. Sekurang oge. Asli ibu maot dikubur, ditahlilan, ibu ge boga budak ku parah. Golongan sebelah kanan, ibu boga budak ku batur. Mungkin balik ini ibu dicarikan bisa laki bisa laki paingan si budak muka dua gede ibu dan ternyata budak-budak itu kurang tanpa ngalibat batu lain bisa salah pak karena gerhana bisa sampai tangan seru pakai tanpa dididik batu malam mata artinya kurang kamu coba-coba goreng karena batur buka gedang orang henteu tuluy amok panas ngaranna. Karena batur buka pengorong orang henteu tuluy keuk sirik ngaranna. Jelema nu panas jelema sirik ampura keur bunuh diri. Batur nu majuna urang nu sakalor. Maka di dieu kudu ayana kasucian eusi jiwa. Derajat manusia lain glowing, derajat manusia lain pangkat, derajat manusia lain sesebutan. Gumandung eusi hate sebenarnya rambut gondrong bukan pembohong. Lebih halus jujur jerona daripada jas mahal, jasi mahal, sepatu mahal, jabatan luhur. Ternyata duit bangsa jeung negara, duit rakyat dicakup dibeakeun, nu kitu mah bangsa. Daging bagong temenang, daging babi temenang, nah haram. Hari jelema nyebut haram karena daging bagong. Teu kengeng daging bagong teh haram. Nyaho geus teu kudu berterangkeun da mungkin mah bisa mendah daging bagong loba. Tapi kade ulah poho daging bagong diharamkeun tapi sifat luluh kawas bagong. Nah daging diharamkeun aya sifat henteu, daging diharamkeun aya sifat nyudut ibu. Ceuk salakina teh mah ulah senam siji jalan. Ngomong di dadaha bari 2 minggu. Ujur monoyot, ujal kaciri, da bapak cemburu lamun awak bati ke batur. Kan ngajawab, ada geus aus ka bapak geus sia keneh. Nuduh we ibu, tah nuduh teh. Pek bae. Urang sieun ku orai. Pan orai teh filosofi kehidupan, ganti kulit teu ganti ngaran. Ganti kulitna, ganti ngaranna. Pan pengajian orang ke kitu pak, ganti tiung, ganti batu, ganti ustaz, ganti tempat, ganti kiai, ganti penceramah, punten hate ganti teu. Nah aduh orai. Ganti kulit, ganti ngaran, ganti tiung, ganti baju, ganti penceramah, tapi nah hate teu ganti teh. Padahal hakikatna tinggal ada ngaji teh, nu kudu ganti lain tiung jeung bajuna. Tah, geus hate sebenarnya. Wah, terus ibu. Tapi yang jamaah itu dulu istighfar gerak. Kalau loba dosa itu. Kayak abdi mah bilang enggak saja jalan kalau loba dosa naon tawak. Kalau istighfar, astagfirullah. Oh kan telat ya dosa. Kayak begitu dosa, ukur tadi kan. Datang, mantap balik, datang. Ternyata ngomong gede dosa, nu ngadengeun lagi nakar dosa. Anu tadi ngomongkeun tong diroseri. Ibu-ibu nu di payunan bumi eta, kieu lamun 5 menit deui cenah datang urang asup ka ieu urang sare. Ternyata mau jadi hayang cek madinya atas didinya tong ada atas. Udah di sana aja, jangan ikut ke sini karena aku tidak mau sama kamu.
pada hadirin kaum muslimin cing hari ibu hirup hayang naon ayo berbunyi hayang Robana atina belajar biologi itu darah ya. Bapak di Indonesia mah lamun ngapal kerja seperti nyanyi-nyanyi ngarang memberi apa santri gini ya wujud ki daripada bapak hajat tambahan lu lumayan melindungi kurang konflik jadi namun di Indonesia berarti nyanyi-nyanyi pak dan di Indonesia berarti nyanyi itu loh sholawat kita butuh sholatul hoho salamul hoho ayo sekabanu sholawat jadi es lilin Allahumma sholli wa sallim ala kan es lilin tuh teh ayo sekabanten jadi hohoa sholatullah salamullah ala toha rasulillah kunaon di Indonesia berarti sholat berbeda-beda dengan naon sangkan Indonesia tema jemuk silih hargaan beda cara silahkan tapi tetap dibaca masalahnya tahlil misalnya jadi tasik kata santri anggar barang tungkul menghidup mumi ngopo orang mau yang kami tungkul la ilaha illallah mudah-mudahan dahar saya pasti semua gebah tahlil siap sebenarnya terlibat yang udah hees ada bagian tahlil bari ka kideug lo coba ngali udah kideug batu mah tunggu tempok kumaha nu tunggu madun sare jadi pang di udah kideug ngarak ke sare kalau manu paling tahu nemuin illallah nah gambar tahlil ke kelompok tujuan oke jadi sekarang rumah sakit DMC ini tadi seperti kalau di tahlilan ke sana silakan berbeda tapi tetap dibaca dalam tahlil kene tahlil tinggal dawena bae syaratna penceramah beda korban hayam beda sayur Bandung Tasik beda korban hayam di Tasik beda di Bandung tetap di Bandung mah kongkorong hayam halus kongkorong hayam panjang kalau di itu mah orang-orangnya baru nyanyi kur kalau dia mah dikasih lagi nyindiran minantu teh usaha terus 2 bulan hayam datang kur bahkan hayam barang dokter itu sangat arah tapi sebenarnya hayam teh bisa ngomong dan dicekek nanti silakan berbeda tapi tetap di jelas marangan hayam kudu jadi alat kapasea rek aya NU rek Persis rek Muhammadiyah balik ka Nabi imani gerak gawe NU gerak gawe Persis gerak gawe Muhammadiyah gerak gawe ulah gawe kana pasea tapi gawe keur kamaslahatan umat silakan berbeda organisasi tapi satu dalam tujuan bineka tunggal ika negara jeung bahasa urang beda ya TNI ya polisi ya ustaz ya kiai ya kaya kan beda tugasna TNI tugasna nyiapkeun bendera sang-sang kamera putih dua poe ka puskesmas gerong-gerong TNI polisi tugasna lewat penjahat angkat-angkat betul bau upacara bapak polisi lapor hoakunya polisi lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-82 tahun siap laksanakan jawaban camat laksanakan kita bayang camat jadi lebih lanjut ke artinya jelema teh geus boga patokan masih
Ayo Ustaz di mana? Ditumpeng. Oke, doa. Panal Ustaz ngadoa mah. Al-Fatihah. Betul kabayang bangun kali kita ngadoa Al-Fatihah. Tapi rek TNI, rek polisi, rek kiai, rek ustad, rek samad, rek ades, punten penguasa di alam dunia. Tahu ieu ibu-ibu TNI pada gurusna alus alun kampungna gede kawanina datang ka imah nalat. Jadi ternyata iyo penguasa dunia tuh ceger make tato gelut kosong datang ke imah ketu wae kalakuan di luar bagaikan mau di imah mah kucing menang sama dia. Ternyata Allah nyiptakan ibu-ibu teh sebagai pengendali berkaum bapak. Jadi bapak teh yang kuring dikendali teh bisa ulur. Mari ke gini Ramadan, tanggal hiji Ramadan geus bae. Palanya teh ayeuna kemah jeung macet jeung panas. Nah, fungsina pernikahan teh sangan salaki lalaki bisa nemokeun jiwa kepemimpinan. Namun dia adik-adik karang taruna renangan salaki alun ka ustad. Ustad melentau. Beda teh ini. Gerak nyamuk. Siap, 86. Paling bau ka polisi. Gerak nyamuk, dia tak acan. Ditilang gerak. Kalau lamun ka ustad geuna ka ustad umi tos nyamuk. Ya, can abi geus kurang puasa we kata ustad mah kebu kalau mah. Eta loba teh bijaksana. Ibu teu hayang robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hayang naon salamatunya akhirat, eta akhirat nomor 2, dunya nomor 1. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Teu ka hiji mah dunya, kedua. Kalau batak lamun hayang selamat akhirat dunya heula selamatkeun. Ai akhirat yang selamat teh dunya bisa sakekeun. Jeung dulu teu akur kasakit kolotor boga harta pedit. Lah begitu mau boro-boro di akhirat. Di dunya oge mah teh bisa pokna. Maka yang selamat di akhirat, selamat di bolak ayeuna itu. Sabab doanya robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo rumah tangga yang mau. Ngos. Ayo pamanten di nggo ngalakeun deui sing sakinah mawaddah warahmah. Ayo manehna kuat salimul keserik beuti. Ternyata sakinah mawaddah teh hese. Bang, mata agama geus nemokeun man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Allah dan mereka halus sana rumah tangga yufaqihu fid. Lamun duanana surti ngarti dina agama, salaki apal tugasna, pamajikan apal tugasna, didinya nya kudu cocok seimbang adwaja. Serasi. Kudu apal kana tugas masing-masing. Maka cekolot belah oleh budaya Sunda, kasih ke sarua orang Sundanya. Dan sanajan dia kasih kota. Tapi ngerti Sunda. Kalau menurut arti Republik Indonesia atau kita tahu kumaha ibu awas jangan main sisi balong nanti kita jebur dari sini. Awas jangan main sisi solokan palit Rumoy akhirnya di kota, woi cucu kakek dicari-cari bok di dia. Nah, boleh mau selamat di ulang Gubernur Jawa Barat Sunda. Bupati Ridwan Kamil Sunda. Dewan DPR Sunda. Tarak orang Indonesia layang. Tarik sokie. Beres dengan sisi jalan. Ada berang ojek. Wah, Sunda. Kuring. Tapi lain pula. PP ada di Indonesia. Langsung beres. Ini ngomong keren. Aku campur. Kalau masak pakai uyah, garam aku. Oh, aku Inggris, kaya bisa mah. Kurang cobaan. In the name of Allah, bersimpul dan kebersihan. Harpas deh. Boleh ibu orang Islam.
mata ceramah dikasih aja lamun kusuna bukan katakan ngarti atau cenah eta nu ditukang juga seserian kuno uih berarti bisa anu tolong buar gitu lah ibu terada kalau ustaz di kampung lain terada kalau kurang capek ibu bapak kena tinggal dahar balik beres nah kamata parang sunanya filosofi itu falsafah teh baca mana ayat tadi kalau bismi rabbika ladzi khalaq geura baca naon perkara kejadian di alam geura baca perkara nu sifatkeun ku Allah geura baca naon perkara anu karapat karasa jeung anu terjadi baca maka kalau baheula maca sakinah mawaddah warahmah teh disimpulkeun dina lain syarat bagja temen mulia temen anak kamari mana di Bogor ceramah nyanyi eta mau ngajak kupe istri mau ngajak kupe pamangken kupe pamangken laki kupe menang 2 juta jawabatan di Bogor lain di Tasik di Bogor ngan lamun Tasik teh kitu ye buat mau ngakur jeung urang Bogor bagja temen mulia temen anak di kamari di langlangan kasimpangan nu kasep satuhu nu macam aya nih satu Kasakul wali ngatur urus Nelly Agustin dan Asep Darul Makwa mana ngajak lain kode atunya menang urang maca kira urang bersama nana urang atau nana urang eta iritasi pun ora Nelly Agustin ke mana ini Pak Kang Asep Darul Makwa tosahnya Asep ada tak Asep salah menulis bareng yang lain salah nulis kurang ngeborong baik taknya itu wabu kalau tadi menjadi wabu abdi cina Asep abdi cina Cep Nelly dari duit jadi wabu cari-cari ya itu kalau bisa dibaca di papan antayan mojang diibingan digendingan dirampakan rampak kendang hatura tunduk hatura hatura sumping nun hatura amin ya selengkeng juru kawi itu tukang nyanyi sinet Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran Akang sanu hajat Haji Haji Agus jadi apa sih Pak Haji Agus teh kakak wargi tetangga nuhun sing sehat lahir batin didoakeun urang nasi cek haji teh ari abdi nu hajat teh didoakeun can merek lah pokona nu merek didoakeun kontan can merek Asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil kadang-kadang halus Rak anak panganten dari Siberji wargi coba karek kadi saurang berarti nuhun tah berarti tilu deui Asep mini sok-sok aja dulu teh kudu alakur nu hiji merek-merek kabeh Asep mini piturut dangukeun masang-sama
Wargina. Jurusan. Masih ya. Oh ibu nongsan. Oh di penonton. Mak, sing sehat lahir batin harap para pemilik dengan sekarang itu asal lu air sama berapa panjang 200. Sampai sini hayang doang panjang. Asep. Jadi komentar sorry ya saya. Asep mimiti diwuruk dangukeun buruk kedua cepil simpen di mana di dia wa teh oh dia teh wa abdi jadi nomor duit langsung ya kudur jadi bapak-bapak nggak kudur kurang itu ke hati mu anak Asep mimiti diuruk dangukeun kudua cepil simpen bahagia ya doakan enggak artinya sekali ini doanya simpen di mana nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup buruk adirat ya jeung nah hidup lala cuk aing bikin kamera ulun lala kaasan aya di oh gitu sauh Rasulullah itu agama mah tetap puhir kurma nyubadana aduh nempel ngomongnya sing sehat apa Belit ini sarana kata jadi ibu-ibu ya tadi sudah kalau dipanggil Tuhan dapat saya ya begit ini itu baca Rasulullah estu agama mah tetep puhir nyubadanan kawajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi kabar dengan abdenya nyabatin dengan coba dengan para buru maneh teh monggo ka dieu sok bere lain cara bicing kitu tuh teh lain cara bicing we sok bere cenah kitu bieu teh coba kitu bisa runturun jati rahayu manjing walagri wala sok tidak amuk ya bisa papaosna turun jati rahayu manjing wala jeti walagri sapapa hosna main panenung bapak lanjut adik awur beasna di awur beasna di awur naon nyaurkeun beas tah filosofi rumah tangga cekolot beras sakinah mawaddah warahmah lalaki kudu ngawur ka pamajikan hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikowan geulis pamajikan teh udangda hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikowan
mah gera nyamuk tapi asna, mah gera masak ya pasak benana, mah gera balanya ya artosna, mah gera gagayaan tah kongkorongna raos teu Bu? Kadenge Din. Geulis hayang wedak geus depok tengahna. Bibir hayang beureuh lipstik disokalan ku Billy. Geulis teh butuh modal. Mata lalaki nu alus boga kewajiban mere napa lahir, mere napa batin. Napa lahir dunya, napa batin agama. Imah pageuh, baju teu, dar seueur kongkorong boga, geulang aya. Raos ibu. Bawa karena bahasa agama wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Tah raosna ieu teh disebut sakinah jongjon rumah tangga lamun imah pageuh baju teu da disebut kongkorong boga gelang aya teu nyamu aya beasna deuk dandan aya dandana deuk irit-iritan aya ongkosna sabab salaki darana pakola ieu. Bapak-bapak ada cici dan aja kok. Tapi ibu oke, ulah sebatas ibu hanya sebatas diberi apa kok lahir jeung batin. Ibu ge wajib tumarima genahkeun hate salaki. Salaki balik papakeun lawang pantok rengkung ibu ieu teh bapak geuning sumpi copot leungeun tulusun tangan ngeusun tangan ge diuk bapak dina bang baru teh eta tepas leos ka dapur nyopot cai anu tigiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari dukut tenan punten bapak cai teh cai teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum kata teh jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naonna tu nu amis teh budi pamajikan ka salaki ibu mulai ngadenge ceramah nempo bibir urang kunaon. Mereka cuma ku capek tamak aja. Bae atuh capetan-capetan di menang duit. Coba capetan ibu kaneng. Bapak dari bade ka jaman anterkeun ku ibu ka WC ka toilet ka cai cenah mandi teu anu kieu sabun diodol bagaikan raja lamun ibu hayang jadi ratu ulah hayang diratukeun aya saking ngapin amun ibu meda. Dan kul sareng mandi beres mandi teh bikeun ku ibu kokok kopeang jeung sarung kebut dengekeun kemudkeun sajadahna dan kul salaki salat beres salat kulimun dibuka hareup nyumuh dina lahunan salaki kok ngomong sing balik bapana puputan kemang kadaton buah kolbu cengceman jiwa akan kehormatan abdi dalam itu bulan juga luasan bisa dan bisa ngeumakeun sana tiluhur sosa pramudi harap sing berapa hapunten jisim abdi bapak ngariweuhkeun ngarepotkeun ngajegalkeun punten Pak Haji ieu ceramah jero teuing ayo Allah mu Allah nu kitu di tetap ngomong berarti nya Allah pisan. Moya ge salaki datang di kieu jika dikeun menang duit teh. Salaki teh boro-boro duit di mana? Wah. Nah, jadi kan mereka kawan belum beres minta hampura bapak urang ka dapur urang tuang dengan sangat teh eueun naon teh rencana nasi teh daya naon-naon ukur-ukur ku sigi bala-bala sigi tapi teh salaki mah huap segede eueuh kunaon eta huap gede genah hate nah aya mah genahkeun saha pamajikan kajeun daging hayam aya sate aya ibu mah sobrot wae ayo usaha leutik aya lembok aya daging serok maneh mah di batang sate hayam dahar aya nu ngaran ongkek mata tugas ibu sanggeus dibere nafkah lahir tugas ibu ge narimakeun kalayan ku kahade weh dengan anggar kamu diberi 5 juta satara setengah tujuh sarung lu dicepat soalnya coba salah kita barang bere kepelongingan di kursi hekes di jemi lagi capek lamun ambil ngaladanan salah gila karena pamerek capek tong gitu lipasnya itu lipasnya gitu manis nanti sudah di kades dua salaki wajib mere nafkah batin aya batin naon agama teangan lalaki nu bawel mah dina maghrib lain nu baca surat TV mah eureun Facebookan teh TikTokan teh tah Quran buku mah teangan salaki kitu nah berarti eta salaki lain berpikir tentang duniawi tapi hayang bareng jeung akhirat dan lamun bapak kitu ieu nu moal sanggup cobaan teh mah kadang ceramah anak gerhana maghrib lain nu baca surat TV moal teu ngalap fanatik cenah
Sabab Allah mere jodoh teh anu cocok musrasi nu saimah jeung awak urang. Mun karakter urang kitu, mun lalakina ada banyak lembut hati, dibere pemajikan harum gapu. Teh adil. Awewe nu nyarekan, "Tuh balik, tuh cereuh." Kumaha kan? Tangkit. Ararawe teh dalam masalah gitu. Bono udah salat subuh. Pan sini kita dek lari kana daha. Menit terangi kumaha? Mata tugas salah kita karena apa lahir batin, batin mah agak ibu wajib narima. Tilu, poin batin. Rumah tangga selain karena gelis merah laki, 30 anak gelis, 30 tahun gelis, orang mana gelis. Boga budak hiji gumolis, dua sumentil, 5 kusut, 4 awut-awutan, boga budak 5 kudodok, awak kami pahat. Pas nomor hiji, dia aku serangan. Salah penalakok, anak tabang karena saya itu. Atuh, ibu tidak nerima disebut gemuk. Bangun dipoto di ulama nyara ngeye ini. Nah, di fotonya ngeye marah kata langsing, katanya penipu. Ayo tidak foto langsing, diajak penipu meme. Itu cukup di foto, ayo ke kantor desa. Dan kayak senam 2 tahun. Dan lain langsing kayak senam kalau kamu gede. Nah, terus senam ke boyo, congro, miso, gorengan, sekali laluan pak, bagi pada kita awak, salah kita mau. Nah, mikiran hutang buat goyobor di masa. Maka rumah tangga lain karena gelis, lamun salaki jangan mengajikan karena gelis, beungit gelis ada ganti. Pertahankan ayat begitu kene ceu, lalaki teh sing sakia tuh. Lain karena saling teh dikulik penting. Weh. Ibu teh butuh laki-laki yang setia ya. Yang setia tikungan ada ya. Kalau jangan laki mayo, lamun boga aya kahayang kami jadi budak, tong sakola bebarengan jeung budakna, babarannya kolot, hanya kolot mah, hayang masuk, hayang bawa lingkungan dagangna. Pak ngarokok di Samsu, bawa hayang 2 pak. Anak-anak itu bisa kadang selama saminu beak. Tapi Rido, nama Rido, pan itu nyamperkeun bagja cenah ustadna datang ka dieu aya kahayang ka maneh nyai mama doa. Nah mungkin doa nya ka indung nya ka bapak, tantunya ka anak. Teangan ngaran minantu teh nya ka indung nya ka bapak, pinangtunya ka anak. Sepakat? Saha eta? Au meureun. Nah, ibu meureun bae percaya. Jadi ulah karena gelis, ulah karena harta. Nah, harta gedong sikro mobil mewah sabarega urusan ketenangan elek urusan sara. Urusan sara mah teu buang sate. Nah, eueuh paokeun. Urusan sara teu keun tuyul. Anu beunghar mah nyariun tolak-balak, dina lawakan kok. Naon dieu tolak-balak, gamaraon perang aya kursi. Tolak-balak, sobat teh aman di urusan sara ieu tolak-balak teh kantorna hujan. Tuyul teh busbos. Jadi rumah hamba yang harta apa? Tapi ketenangan si hati. Mata lain gelis, lain harta, lain pangkat, lain jabatan. Tetap rumah tangga merutut terlalu sayunan. Kaca jadi selebih, kaca jadi selokan agama. Mata poin kedua kalau telah sama berden es bonbon di permen. Kayak permen rasanya manis asam asin, permen rasanya nama-nama. Kan permen pahit berada hasil. Rumah tangga teh ibu pahitna beunal ada hasilna bakal apa? Nah, kuring apa? Ieu korban bungkul. Korban rayuan bomal laki. Sama baheula berbohongan juga loh. Dek ada teh manis, ke apel? Enggak ada juga teh aja. Kumaha aja lakina, dia teh aja. Kenapa gitu? Kan manisnya ada di kandung. Oke. Ini tan asup ka Dadaha. Asup ke BKR daerah Tasik Kota, kemana? KTP? KTP di jalan itu kan ada lampu merah. Anu berbobogan misalnya di sini, kok ada lampu merah? Terus aku pengen lampu hijau. Kenapa gitu? Karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Si waduh,
Ade tongkat tipu ku bobok jalur ku batu. Cetok ditajong, aduh, eta lalaki na ieu kamu sakit. Gua cek awena sareng iya. Eta cek lalaki na ke puskesmas ya. Ih, kamu perhatian sama aku. Coba ke sekolah tieu cetok ditajong anu dicarekan, Pak. Cetok ditajong masih sakit. No, eta Pak cetok. Memang wae tuh. Mata pahit keuleuh ada hasil rumah tangga bakal karapa mata kolot baheula nyimpulkeun permen diaburkeun pahit keuleuh ada di rumah terjadi manis asam asin rame rasanya rumah tangga teh nanon-nanon ya lu baheula ibu anyaran rumah tangga hambura make gamis make tiung make jaket salah dicinta dikorek sok inget-inget pengalaman baheula sengaja ditutup pakai samping, pakai gamis, pakai naon baik dikorek. Nah, salah cinta. Tapi ada di sekolah. Tataranya harus bersalah itu. Bisa disalahna mewah. Coba ansok. Ini tataranya harus bersalah kita. Mati orang. Mereka mana di mana saja. Dan sadet itu ora aki bukan tapi terus aki di jalan terus asup angin mah aing dia maka di rumah sakit TMC waktu itu nanti mulai duit ada didinya rumah sakit TMC kan kudu duit 10 juta karena bisa asup baru bisa asup angin di jalan bisa kolor aing tapi nalika urang ke ora urang sareng tertutup patah dikorek geus kolot tempat urang deuk tataranya deuk seksi deuk seksi kumaha kipi nya ge kuring 40 tahun reang jeung kolot urang kawin jeung kolot teu kabayang berubah sare habeun ngabaos mah pencetan jam 12 KWC tipis subuh-subuh panas tiris kalau berang asup angin aing mah jika kawin jeung kolot modal risiko Bapak kolot ieu bari beunghang teu anak teu hayang harayangna oh cenah kumaha geus kolot tapi beunghang anger mau neangan deui saja gitu. Satu. Pahit beul ada ieu simbol kalau dalam ngawurkeun es bonbon permen jadi rumah tangga teh pahit beul ada hasil kakataran. Mitoha ge sarua. Minantu teu usaha anger sabulan ujang sini makan sama emak. Sabulan padahal minantu usaha coba 7 tahun tuh usaha laki gituan hayam datang jadi sindiran bener hayam barang mabok booking usaha tara bari giliran minantu masa disurat hayam kencakekan minantu jadi anggar lalaki halus mah lalaki mulai usaha sabab aya nu kudu diperjuangkeun saya tak majikan alias istri alias garwa alias sang ratu jangan bapak-bapak hampura leeh bapak mengarang ibu-ibu hampura kajian kiai jenis nabada keok asli itu sabab masalah dari ibu rumah itu anggus 5 menit mungkin bapak mah 5 menit beres atos mah jeung salaki atos mah bapak nu lepat jeung bapak coba jeung ieu kajian salah iraha ngaku sia ini pengalaman dong itu iraha ngaku sampai ke bubuk nyarekan salaki otaknya ampun ih teuing dijieun tina naon makhluk etan kalau memang kajian salah kan jarang ujung-ujung aku lalaki hampura sekali lagi halus mah bapak nu lepat geus lah coba jadi 20 tahun ka tukang maneh telat teh ngabeuh jeung awewe sejet eta 20 tahun ka tukang kabahas keneh sabaraha giga eta memori nu kuat-kuat deui kuat apa teu beak-beak ini
Matak di dia Pak ujian ke Bapak agama ke penyempurna saha menyempurnakan agama ke Allah Ta'ala lewat saha lewat ujian mengarang pemajikan karena nama agama itu sempurna kamari kuring puasa nah lapar jeung agak lulus nah teu pasya tidak pasya jeung jublek itu tapi ke Bapak tanggal hiji wae geus gandeng ieu menggoda waya so maka bere napa lahir dunya napa batin agama ilu kolio sing karuat mental nah hamun jadi karuat mental rumah tangga teh pahit teu ladang sing bakal kalampa Bandung pahit teu ladang sing rumah tangga bakal kalampa mimiti geus geus ka ditu betul nya wa wantur alam Pak leban ibu ge mah sing kuat lawak kuat cek agama sobirin sing salah pemajikan baeur ulah minum di baeudan deui capek pemajikan baeur di baeudan geus ripuh Pak bari saimah dijual keluar itu ka jero ayo sobirin sing kuat buka sabaran pemajikan baut kalau nanya kalau pemajikan ditanya kunaon mana baut jawabannya mana meninggal kalau bananya pemajikan tanya na awak kurang ayo naon na awak kurang ketika pemajikan baut ke kurang oh beas kosong oh duit leungit oh komporong duit saya nu di esok san digantian oh baju 7 tahun diganti-ganti palingan pemajikan baut kodok ku bapak duit 5 juta bikeus anu terbaut kuring mayakin terbaut diberi duit langsung cek aweuna udah minta tadi ternyata negara ibu-ibu lekeh ngakungkil kunaon jadi randang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amuraduh tong nuding Allah salahkeun adat ibu rek keunah kumaha tuh salah pikir sare disebut bagong molor wae tuh bagong kudu salah kitu meunana kumaha salah kena awan teh nyebut bagong berarti siapa beuting kurang HS jeung bikana masuk anak mama bagong bapak bagong abi anak bagong saja raga talak budak korban rumah tangga hancur tong nuding Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah mah ngarobah aya di kaum kecuali teh kaum geus hayang dirobah ku Allah gerah robah adat awet rumah tangga tah haji jeung Bu Haji arawet rumah tangga kurang robah adat Haji meureun rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan. Ayo nama panganten renengon. Iya geus beul mah teu kemana salah dina itu kan araweun. Ibu ini awan digadekeun. Nah, ibu sasangkleng. Kan bareng, kamulan bareng, ini-initan bareng, tangan selalu berdampingan, sana jangan ngesang, ngejarkan sengit. Nah, lagi kalau aduh, ikut arah dulu saat itu. Maka kemudian buka saya hamburan, engkau main pasar, engkau bahasa faktor, ala bidikir lagi, katanya 20 yuk, kayak ada rumah tangga, pakai dikir, ama kasalafi, subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, ama kene cekek saeutik yasin. Salah kita bawa ama Pak, layak nangkep dari maca ayat kursi. Kebro duit 5 juta, jawab ke ibu, sadaqallahul azim. Pas saya mah. Inilah fungsina agama, jadi agama teh keun ngalehkeun si bener. Cobaannya kalau saya lagi gitu. Apa kata itu? Subhanallah, doa itu bu. Mereka kecil, bobo, omak sakit. Kau Pak, rumah tangga teh yang sakinah mawaddah kudu jawab birrul walidain ku alus ka indung ku alus ka bapak Pak
budak pun bisa bawa laki pun bisa bawa awewe kolot balunglang neangan modal rumah cara ngali itu sabor hari kumpul dulur-dulur teh kadang sari aya kene kadang komat aya kene kadang di pasar Cikurubuk bari di Bandung nggak tahu pedagang di luar kamari dari Remo ya kasih Malaya dari Remo aduh Cikurubuk ayo nanti dagang berasal tubuh kamari dari Remo kan di pasar Cikurubuk oh, anak ya margi nu Cikurubuk kumaha cenah dagang biasa aya untung cenah gani kamari aya puting beliung boro-boro untung sandi makarung kahujana bagikeun ka fakir miskin kolot mandriungkeun duit hiji 2 juta kawinkeun budak background disewa sound disewa dangdut disewa hiburan disewa kaasupna nu gerhana ge memangnya aku sawo sewaan Ridho kolot, Ridho ngalan saha? Ngalan anak. Beak jutaan, beak ratusan ngalan anak. Kolot Ridho tanpa perhitungan, tapi loba anak anu berhitung tentang barang beak ka kolotna. Inu hiji budak 7 nu 7 ka piara ke inu hiji, tapi budak 7 ngari hayang biara kolot hiji can aya sejarah. Ada neng sing hade ka sepuh, sing hade ka kolot teh tando anak tanya ka hayangna naon resepna. Lamun anak ngajamin kolot maka Allah ngajamin anakna. Lamun anak barang dari harta ka kolot maka Allah mikeun harta ka anakna. Lamun anak bahagiakeun kolot maka Allah ngabahagiakeun anak. Bahagia beunghar ternyata urang teh aya karidoan jeung jadi kolot urang lain karena urang berhasil, lain karena urang hebat, lain karena urang halus, tapi aya doa kolot jeung syaitan untuk karidoan. Udah kuring mah asli sok ibu lamun kauluman mawa kantong gede kan. Mun kaundangan seserahan tarana di kampung seserahan mau kantong gede eta teh di jero debu aya jeruk bebeskeun aya bolu bebeskeun eta manehna mah karo hajat eta ieu pepetek daharan teh aya urang geus urang korek si debu eta mah kagenap itu anak tuh lapar dirina mikiran lapar anak macam tangtu lapar anak mikiran lapar apa iwati abdi lain pun bapak ayah kene geus 87 mata punten beli tetuang di dieu ampura bisi abdi tetuang di dieu ingat ka kolot maknya ari anakna barangna abdi bahagia loba dengan samuna ari di imah jeung bulu pada abdi teh teu mata teu di bawah ingat ka kolot Sebab ridho Allahu fi ridho walidain, Rasulullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho itu Bapak, murka Allah tergantung murka anak itu Bapak. Sieun abi dibutuh kudu jadi kolot tetap ampura bayang deui cana. Lamun dituang di dia paling sate 2 sikipan di bawah mau bayang 20. Awak. Wah, naon? Ya. Kapan pun bapak masuk obat tanya ai kemari namanya mau dodol di mana Garut sing teh Pak ai Dorok kami Garut ai Wajib Cililin sing teh Pak ari Moci Sukabumi sing teh Pak ari Talus Bogor Pak ari teh sana kemana Tasik Pak mau naon ayo Tasik mana Tanginang kenapa Haji pun lawan deui banyak hiji Laminang, opak, setamahan eta dus gede kene hati. Laminang, opak, mandu. Somoja, apa? Gurame, tak, bisa pada cepat ya. Nuhun sedang acara nuhun. Anu hajat malu lumayan terlumun. Nuhun ati gurame, laminang, opak, kondong, tahu, wajib. Kumplitan we. Kangge kuring gawang sul video ya pidatanan karena subuh jam 4 pun bapak mah ngagoler dina porsi itu bah nah halai di kamar nuan maneh hari mah di mana dikasih saudara panggil dua panggung gitu
Gitu tuh. Terus 2 panggung beda ya. 2 panggung. Kalau saya kan mobil, akhirnya 2 panggung dusungan hiji. Terus teh depan kali hiji di itu. Kan dia acan tempok. Jadi lamun ke dia Allah dus abdi mah daripada dicarekan ku kolot teh hari jujur Pak punten Pak Haji mah diologi teh nya. Mata bayangna Pak Haji nu aya mah bebes. Abang kita sebagai bukti laporan kuring anu jadi bapak kuring. Mun ceuk bapak kuring main pengajian, tiap pengajian naon buktina dus lamun teu wadus. Pan urang mah teh di kopiah teh di mudeng teh di sorban jadi teu rasa di kolot teh sok nggambreng. Ade bebeja Pak kolot pengajian tapi maneh awalnya beulina kemana karep. Tah sing kuring. Pokoknya aku memohon dengan sana. Sampai nama wayahna daripada orang dicarekan di bapak orang dari sana lawan baju lah piraku sakit serak si mata ilmu, sakit serak si mata bapak murah karena pikiran jadi hati si kalakuan mengeran anak-anak rumah tangga runtang harta bakal peak asli jabatan bakal runtuh popularitas bakal ambruk nah kolot terima bahwa ibu terletik baca duit ke kolot temerek kurang gitu boga ayeuna ibu kolot dan mere duit ka kolot ibu curi kunaon curi kolot geus eueuh rup padu murah rumah ka tulugan kana beureum saya pada jagat menjadi ke langit ukur tutumbul anu jutul di umur mata kemudian harade ka kolot ayeuna mun mambut berararaya ayeuna ibu eueuh kakara aya ka kolot teh hoak jeung sesentak dengekon si tereng ayo dititah ku kaboke dititah ku inung bapak hese oh nyai mau pada engke sholat engke tuh mana bawel da Allah gitu bawel gitu coba aku kabogoh di WA nanti ketemuan ya di makam jam 7 oke padahal aku mau kabogoh kenawan jasana panggil jasa mah jeung bapak mata hutang moal kabayar lain hutang abang mbak tapi hutang moal kabayar hutang jasa ilmu anu jadi anak yang hiji kurang 7 kapiara ku hiji tapi 7 hari waya biara kalau 7 santang maka mondok hadi ayeuna dah kolot pangarepkeun kieu ya baru dak kali hayang duitna kolot hayang katembo akur jeung luluna ulah papasiaan anak kolotna geus bunga baru saja kadenge we si itu guru jeung adi aduh jedut jantung datang pae maka sebenarnya menyiksa kolot teh anak ibu ngalahireun jadi pasti dibayarkan kita kala ini ngakukan sukses gitu yang ngigir sukses pakai ngangkat sukses rumah Leos ke TMC ke rumah sakit ibu tetep keluar wae eta budak darah 180 kumaha cek dokter digunting mah tinggal pak digunting karena itu buri coba bapak iya tapi ngalaman digunting darah sok dia paling gitu digunting buka eta ngalahireun budak diborosotkeun bali dikeluarkeun asupkeun alatkeun steril kandungan kana jero kandungan ditanya bayong gaduh turunan deui kantenan dilalapkeun alatkeun steril pembersih rahim terus ka jerona keluarkeun deui geus digunting dikaput double ka nyerina cobaan bapak geus digunting kaput mah ditonyok ibu mah kan dahaya mah ngalamun remeh mana pada dokter asa yang penting budak selamat mama terbaik nyawa ditanutkeun mata ku Allah dihargaan inung kakara bapak umaha kakara abu pak inung sebab inung bapak double aja dengan digunting jadi dikaput jadi pertanyaan anak kunaon digunting melan anak kunaon dikaput melan maneh sapi bapak ngeri mah mungkin bunga lagi terus tong dikaput dikaput yang mata balaki eleng derajat indung kakara abu kakara bapak ngan indung tanpa bapak sumpung bapak tanpa ibu sempurna mata rumah tangga kudu awet ngarah aya indung jeung bapak mata bahasa kuring kudu awet bisa ieu nu bocor di rumah tangga langsung dirinya salah kita makan bayar na ibu juga bapak tong jadi misalnya kita tuh biar mana sadar sini kurang terus gege mau balik terus diberesan baju terus diberesan kantor terus dibeli diberesan nah makanya itu jadi biar curang baju nama Tuhan gak tahu dua ada
dua adat berbeda, lalaki jeung awewe dihijikeun da rumah tangga pasti hese. Dua adat yang berbeda, lalaki dengan karakter lalakina, ibu dengan karakter ibuna dihijikeun da rumah tangga itu pasti hese Pak. Mata butuhna agama, butuhna ilmu teh keur ngahijikeun dua adat berbeda, sangkan sakinah, mawadah, warahmah. Ustaz ge gara sok ngahiji ka indah. Rumah tangga mah hiji kan indah, mana indah? Proses muda. Coba lalaki jeung lalaki hiji ke paling hiji anak kucing. Ustaz NU, Persis, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Tarekat Naksabandiyah, Tarekat Syahadatain, SI, Tarekat Islam, apapun itu organisasinya tetap pek baik tuluykeun ngantunkeun garawe. Yatim bantuan, miskin turungan, jompo omean, masjid turungan, nusansara belaan, gawe Islam kata rahmatan lil alamina lain burger wae. Mari teu naon euy. Ustaz barada bela mama ngurung saramana hayang bari curhat, tong ngurung larang gerhana, ulah mama dede. Sok bercurhat mau mah bener ada curhat tong kieu dong. Mah curhat ge nya bulu teh usaha cukup. Mama ngurung saramana hayang uji ojek online kurang. Mama ngurung saramana hayang bari nyanyi oma. Mama ngurung saramana hayang ngelentong agim. Saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah ya bisa hadir di Tasikmalaya. Makasih ya. Apakah ibu senang berjumpa? Ibu senang tapi mohon maaf ya. Yang kurang senang karena terus alokin. Silahkan berbeda, tapi satu dalam tujuan rumah tangga berbeda adat beda sifat, tapi hiji ku kalimat sakinah mawadah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ibu sing sarehat, panjang yuswa, para milih, deket rezeki, anggang balai, jauh cocori. Mana ketua Karang Taruna? Rek dibere duit. Ketua Karang Taruna berkas. Ceceh. Ayo di Tasik ceceh duitnya. Dia yang ngitung orang ada siun gede jadi gitu. Nah, mana ketua Karang Taruna? Ketua Rani dong. Randi. Asal 70 watt. Oh dia. Dia teh anak Batur aja. Randi. Istri. Oh Rani. Ya berkas Karang Taruna aya bener 2 juta meureun. Mau malu bawa dia tuh. Bapak aya sahawe wakilna sok. Alus urang kasih mah diberi duit buat anu kieu. Waktu makanannya mah nang real teh. Oh, PRW mana? Oh, Ibu. Bu. Sini, Bu. Aya. Oh, 2 nana we jeung RW sekalian sok urang bagi 2. Udah gitu dulu. 2 3, 4, 5, 7, 8, salah 10, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 5 yang 2 juta 120 gitu. 1 juta adalah 820 jadi mana yang 2 juta teh? Syarat 50 deui kamu. 1 juta 800. Eta mah belum karena aku teh 50 deui. Suaranya bulu gede itu nih. Aduh. Aman hayang jadi 2 juta. Saudara tadi. Ya Karang Taruna. Anggotanya berapa? Sa-RW, sa-desa. Sa-RW. Terus kegiatan Karang Taruna itu mencakup apa?
cakup lingkungan bermasyarakat, membantu yang kurang mampu, membantu yang kaya juga. Membantu yang kurang mampu, membantu setruk, ya. Membantu semua. Ayah kas sama 10 juta, kas, ayah. Kosong, oke kosong kurang kiri. Cici. Bantuan RW. Kamu kas ya, gue gak lu kas tuh kosong, kosong. Terus terakhirnya lagi anak-anak menawan deh kan. Oh jadi RT bukan lu kasnya ya, atau nggak sudah jadi RW mah. Paling ada kegiatan, gue RW mungkin KRT. Oh gitu, kayak kegiatan dia namun baik. Makasih. Makasih menjadi kegiatan. Ada kegiatan di mingguan. Agustusan, Muludan, Rajaban gitu. Oh, badeng mulun abdi deui mah. Insya Allah asal mira. Ada lain jual tomat. Ada itu harga. Tuh, asli tuh dia yang ayah dibikin ini. Dia ngomongan perlu orang itu. Halo, ampun. Luar biasa. Luar biasa cek harus sate. Kalau Ustaz tadi menang duit bagi pun kalau turun di karo cek harus sate. Gua sih goreng so. Neng ceramah kita. Neng duit saya. Ya ukuran bikin. Kamu goreng sate kenapa dulu? Goreng sate mewah. Bu, aduh ya 12. Demesan lain akan hayang dipegang sabaraha. Bu, si ibu eta mah hayang nanti jam 2. Tong dicaretnya batur alus sok nanggung jam 2. Urang-urang balik. Urang masih ibu hayang itu kada aku cenah aku. Paling ceramana teh ieu bu. Sengguring atas nama anak gerhana sakit ungkapi hatur bobo sapadan sareng sapakan mugi agung sebelum berjumpa siampurana para ulun kasuhun meninggal di pabrik hampurana katana luhur sahur teu kaukur sabda teu kaluang-luang billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.